Nitih Wanci Numustari Titi Mangsa 14 Februari 2020 Nugelis jeung nu kasep Kang Yudi sareng Widiawati anu parantos nasiti Catuk Rami mengkeunkeun jang Cipasini kalian baris diwangun usikum rumah tangga. Sumaga upacara khusus pangbagia panganten Sunda dikawitan. Bagja temen, mulia temen, anak nuwun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilang-langan kesimpangan ditolong tikanuin ditsukan keskumparan beja anu kasep satu hukun satu wah ngembarkeun musumpi tuh atra karet kalabri bergenti geramengkeun braldian gerapa pulau payung gerabukakeun pulau payung gerabukakeun payung gerabukakeun sinjang kirut sajatining wayang
Punten abah ngalamun. Sekedar ningali ka panggung ka itu eta abah. Endok ya. Ya baca kali tetes kayaknya ira ieu teh. Bebek sayangku sini dong haha beramen makerak Ibu atau abi juga tepuk tangan kanggo Yuni. Lan, Ayuni, Tewidi, orang selaku pendamping Ayuni mun di rumah nabeh nyerak susu salah. Ulah doakeun Ayuni jeung keluarga nu sakinah mawaddah warahmah, amin. Tewidi juga nya, ya yang cantik banget, Yudi alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna ya lumayan. Pokoknya mah bahagia selalunya Mang Yudi, Teh Widi, mugi-mugi enggal gaduh momongannya, geus kolot. Miror. Ayo tuang pakaulan heula ayo, Bung.
Geris Limayang Sari. Lagu terus kami ketika percaya Geris edukasi berparang saing sediakan. Terus kawis mungkin amat tak koman ayam. Kiwari ratus nasib tidak beramu yang kibatnya. Aduh kamari bersirikal. Ayam berjuang musik bermasalah. Natural pasti yang musik musik. Kiwari kumaris kawalan janji pasti kasih kuderis keparatus kayakin antar warga tunika kalian diapi sekarang wargi jauh para warga distansi wargi-wargi 192 mudah-mudahan ini kesimpulan hanya selamat bagi amin yang paling dari kontribusi masuk aturan bagi Wijaya Sukti aturan bagi anak ini dianti-anti keluarga-keluarga sampai dua pemerintah hidup kita rahayu selamat bahagia